Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sakacana hampunkan bilih abdi ngaganggu waktos nasakedah. Ieu abdi sareng rerencangan di pancenan tugas ku guru bahasa Sunda diwarang wawancara salah sahiji seniman anu ngeunaan kana perkembangan Sunda jaman ayeuna. Kumargi Bapak di bidang seni, semabdi abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun Bapak janten narasumber. Terus Bapak kerja atapi henteu diwawancara ku semabdi sareng atanapi henteu diwawancara ku semabdi abdi sareng rerencangan. Haji, kumaha pandangan Bapak ayeuna kana seniman Sunda zaman ayeuna? Seniman. Iya, ayeuna budayana sudah senina. Kalau ieu teh kasenimanna atanapi kesenianana? Kesenianna. Kumaha seniman mah ya ari seniman mah jalmina. Ari kesenian mah bentuk pagelaranana kana kesenian. Iya mah juga kesenian Pak. Kesenian Sunda. Kesenian Sunda ayeuna biasa-biasa wae berkembang dengan semestinya. Terus kumaha? Kan anu geus dipohokeun aya teu paku barudak zaman ayeuna. Seueur eta neng apal teh kana banjat. Berarti kan poho terus terang. Apal teh kana dompret. Berarti kan terus terang. Oh, jadi aya babaraha. Aya kana kenal teh kana jaipongan. Kenal jaipongan mah. Kenal kana tarian soja. Nah, berarti eta nu teu dikenal teh berarti kan tos teu diingat-ingat tos dipohokeun. Fakta naon wae Pak anu menyebabkeun masyarakat Sunda hingga apal tapi mereka cinta kana seni sorangan. Faktorna mah hiji meureunang salah kolot-kolotna anu teu ngenalkeun kasenian Sunda. Kadua salah pamarentah anu kurang intens, kurang ngenalkeun kesenian Sunda ka urang Sundana sorangan. Nah, tilu barudak sorangan anu teu hayang apal jeung hayang wawuh kana kesenian Sunda. Terus kitu ya sikap. Kumaha carana supaya masyarakat Sunda teh tiasa mika cinta deui kana seni Sunda sorangan. Mika cinta deui ka kesenian Sunda. Ya tadi nu tilu teh kahiji meureunang pihak kolot-kolotna anu mika cinta mikareus kana kesenian Sunda ngembangkeun, kenalkeun deui ka barudak ayeuna. Kedua pihak pamarentah anu terus-terusan mere arahan sangkan kesenian Sunda dikitanya dikareus deui ku barudak mora. Terus nomor 3 barudak morana ulah ngarasa reueus, ngarasa bangga, ngarasa keren make kesenian batur. Da kesenian sorangan ge leuwih halus sabenerna mah kan kusabab budak morana ngarasa jeung diajar jaipongan mah kerenan keneh diajar band atau dance gitu. Tah eta anu jadi masalahna mah barudak morana sorangan ngarasa teu boga identitas kena neng moal boga identitas pribadi. Jadi disebut barat da teu bule gitu. Terus disebut Sunda da teu nyaho karena kesenian Sunda gitu. So. Kira perkembangan seni Sunda. Dipohokeun mah di kawitan ayeuna depikeun ka mimiti asupna budaya-budaya barat ka urang. Terus barudak ngorana ngarasa teu wawuh kana kesenian Sunda ya jadinya mimiti kesenian Sunda turun melempem pikeun ka
ayeuna ngan sababaraha urang anu apal kana kesenian Sunda. Menurut Bapak, kemajuan teknologi berpengaruh ke karena seni Sunda atau perkembangan Sunda? Berpengaruh, pengaruhna ngan kumaha jalmana kumaha urangna. Lamun urangna cerdas, kemajuan teknologi ulah dijadikeun jadi bahan anu mantap nepikeun ka kasenian Sunda Pareu, tapi kuduna kemajuan teknologi teh jadi bahan pikeun ngaronjatkeun deui kasenian. Masyarakat Sunda kudu nyaho kasenian Sunda. Itu penting gunana teh sangkan pribadi-pribadi urang nepikeun ka kaleungitan jati diri. Lamun urang teu nyaho kana kasenian urang sorangan, urang bakal kaleungitan jati diri. Urang teh hidupna ngambang jiga juri, aluhur, tumahi, da teu wawuh kana kebudayaan batur. Kahandap teu tepi, da teu apal kana kebudayaan sorangan, kesenian sorangan. Teh bakalna aluarna generasi micin teh nyebutna. Jadi generasi anu teu wawuh kana dirina sorangan. Akang-akang neng-neng sadayana moal bisa jadi jelema anu boga identitas. Eta kan penting. Urang dahar kejo, dahar teri, urang kudu ayeuna biasakeun pizza, kebab, kadaharan batur anu sabenerna mah itu cocok ieu di letah urang dan urang maksakeun sabab urang hayang milu keren, hayang jiga batur. Tuntunan ke urang ya boga identitas. Naon si identitas teh jati diri teh lamun hirup jelema geus teu boga jati diri, oke boro-boro ning di dunia di akhirat oke kebingungan ditanya itu sebenarnya orang mana, disebut orang Sunda teu Nyunda, disebut orang Barat teu orang Barat teh. Jadi ulah nepikeun ka kitu eta kita kudu wawuh jeung seni budaya urang Sunda. Terus Nyangka sesuatu itu ku abdi dipitanyakan ku Bapak. Ngapunten bilih aya kata-kata anu kurang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.